Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang di hari Sabtu. Di hari Sabtu tanggal 28 Februari. Di hari ke-9 puasa. Hujan, baraya hujan. 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 Hujan, deras hujan. Hujan. Baraya tah ayeuna mah panen. Geus sampai ka panen aduh tuh. Tosin panen tosin. Euy. Tosin baraya euy. Tuh. Baraha ka kelona yeuna? Eta tah bosna tah. Tah bosna tah budak tah. Budayut. Tah bosna tah budayut. Iya tah loba. Barawa jangan lupa motor kamu tujuan teh riut dengan duit lain buat di kumaha maksudnya dari kumaha koyak kayak ini dia maksud aku tari di wetannya iya mah arek pengkar arek larat ibarat gitu lain gitu masalah hadiah nah lah iya mah masalah tawasul tahu gak duit dialungkeun gitu jadi kuku bersatu teh ya merenya itu eta mah hari di urang mah jadi setiap RT mah nanya ustadzannya ayalah di urang mah gitunya sarua ada masalah nu kitu mah tapi sekemandoran teh 4 RT merenya tah tina sekemandoran teh meureun teh nu hiji patokan teh hiji jelema gitu hiji ustad
anu memimpin segala bentuk naon atau model hadiah ge hari di urang mah korek rek hadiah geus ngopi Oh gitu di urang mah. hari di ditu mah henteu tad datang mah datang cet ka ditang tah begitu geus beres hadiah amin lah gitulah tak kadaharan teh karek datang gitu ka dieu teh Ngopi gitu. oh mangga siap jadi samemeh secara ditarimana ku si ajengan eta teh si jamaah mah can wani noel nu kararina oge sok mangga jamaah urang lalu kakarek eta teh jadi pan lain urang nempo di lembur pamengpeug gitunya lain gitu Beda-beda. Pasti beda kalau pergi di ge. gerobok Biasa nu hadiah sok kayak teh. tos beres hadiah lah Amin amin lah ningali teh batur. Geus hadiah teh culang-culang geus beak gitu. oh samemehna geus naon ada beda-beda paham adanya tahu tapi lamun di urang mah pas setuju memang gede eta mah memang tapi kedaharan jadi urang sememeh perak hadiah teh rupama hadiah teh maghrib kayaknya jam 4 teh urang teh nganturan setiap imah pakai besek teh nu titi tina plastik teh nya lamun teh tina awi gede eta mah kedaharan kue lamun anu boga secara boga teh mah ditumpangan mangsa kusanti Beda dong orang di Cianjur lain-lain. Hadiah jatuh koma di Cianjur mah. Kan hadiah hadiah. Gua teh daerah Jogja nih. Naon urang nguburkeun. Gua sih taringakeun. Nakeun teu. Itu di amplop teh naon geus teh tahlil teh mah. jadi mah sistem naon eta nu berarti Percis. persis mah kitu Muhammadiyah kayak gitu merenya Muhammadiyah persis itu. Urang eta mau teh lamun sore eta mah nya mau teh sore ke ngadoan keluargana isuk kena dikuburkeun teh. Dari urang apa loba nu ngalaya teh di ngabarak di tengah-tengah. Eta mah teh ada di sisi di pojok yang ada rongeng we. Kurang eta mah ieu ente di naon tadi sangkarepan gitunya merenya paling lamun aya nu rek datang nempok kayaknya engko bukakeun geus itu cik urang ya beda-beda ya jadi di eta we di pojokeun gitu je nu ngaliwat ka itu ka dieu biasa pas isukna deh geus beres si makam itu ieu ciga unu pamaocan ieu teh biasa we itu meureun eta hari di urang mah sedek lagi sabarang urang we eta tak ngomong Bukan di ayeuna mie. ngomong eta nanti ngomongkeun teh bener urang dah hak itu kan bahasa duk itu kalalaki atau mana supandi tabiak 5 juta itu salahnya sabadi itu dararatan ajengan dararatan laurahan sama mah mak itu mah icih itu teh kita masa uti kita satu di setengah sama sadugna gitunya sadugna ayo kita mau kalau berkeru para kono iya kalau bisa tapi ya tanah pintar bahasa nu awal urang jadi beda-beda pak beda tuh jadi kurang itu zona hijau itu pahamnya beda-beda meren Anggus nggak satu rek naon atuh tadi